Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg season Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 50 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira di Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon mamang masuk bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 50 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Para wargi sadayana, ayeuna urang kocapkeun kaayaan di puncrut Gunung Cermai. Harita katenjo tilu cirim sing badega di jero guha. Nyatana nini pelet buyut petug jeung Nyimas Ratna Kumala. Buyut petug anu buntutna buntung geus meunang ubaran ku nini pelet. Tatuna geus cager ngan hanjakal buntutna jadi leungit. Dua kali abdi eleh jajaten ku bangsa manusia kaulanu. Kemari kateter ku aki-aki peot. Dugi kasampean nu katilu abdi teu aya. Ayeuna abdi kasorang ku budak satepak nepi ka buntut payun abdi leungit. Tapi lamun dibundang banding antara bandeng nu aya di Bandung, antara si agi-agi peot jeung budak satepak, hebat kene budak anta diwengi kaulanun nini bele, cek buyut petug. Urang lembur teh
terus-terusan ngalawan jeung ngadatangkeun jalma-jalma sakti nini. Kumaha lamun urang nambah deui balad pikeun ngabantu pihak urang. Cek Nyimas Rata Kumala bari neuteup ka anu jadi guruna. Peuting isu ajaran jorag deui ka lembur sangkan urip. Tapi peuting isuk mah anu ngajoragna kudu duaan. Kumaneh Petug jeung ku hidup Nyai. Samemeh urang nambahan balad. Urang pecakan heula jorag buduaan. Ngarah hidup bisa ngukur karena kemampuan lawan. Engke di mana geus kaukur. Tah karinang tukeun cara keur nyang hareupanana. Nah perlu ayeuna atawa henteu pikeun nambahan balad-balad teh kitu tah Nyai. Cek Nini Pelet. Tapi ngabdi mah azaremban kaula nun Gusti Pelet. Sok sieun eleh jajaden deui. Sebab musuh nu ieu mah sakti pisan pangadiwasana kaula nun Gusti Nini. Cek Buyut Petug rada humar hemir. Sieun ari kudu adu hareupan deui jeung si Openg mah. Keke Buyut Petug. Nasiga kumaha? Bebeungetan eta mangkluk teh. Cek Nyimas Rata Kumala jadi panasaran. Hayang apal siga kumaha jalma nu geus ijen ngadu wawasen jeung Buyut Petug teh. Nya singa kitu we Nyimas. Jalmana mah budak bolon kene, sakepeul jeung bajuna beuring oge. Tingkah lakuna sakapeung mah jiga jalma owah, jiga jalma anu weureu gadung jeung sandal capit. Tapi kasaktena lain bantrak-bantrakeun. Sakabeh ngilmu abdi dayana naonana dihareupeun budak eta mah. Kusabab kitu ngabdi mah ngalim gelut deui jeung eta budak. Sieun Nyimas, sieun. Bisi buntut anu kari hiji dibuntungan deui ku eta manglu. Cek Buyut Petug. Nyaan geus teu wani pikeun adu hareupan jeung si Openg. Petug, ulah sieun ilaing. Ulah sieun. Sabab ayeuna maneh rek ditambahan ilmu jeung kasakten ku kaula deuleu. Penting isu wayahna maneh kudu tetep indit ngajorag ka lembur sangkan urip. Maneh teu kudu hariwang, teu kudu ringrang. Sabab salianti ditambah ilmu ku kula, maneh oge bakal dibarengan ku si Nyai Incuk kula. Anu sakedeung deui bakal diistrenan jadi ratu siluman anu ngageugeuh puncur gunung Cermai deuleu Petug. Cek Nini Pelet. Mangga Gusti. Mangga ari kitu mah kabare yalira. Abdi ngiringan Gusti Nini. Cek Toke, Toke. Cek Buyut Petug teu wani baha. Sok ayeuna mah geura tamprakeun dampaleungeun ilaing Petug. Ilaing ayeuna rek ditambahan ilmu jeung kakuatan ku kami. Buyut Petug nurut. Harita namprakeun dua dampaleungeun. Nini Pelet maju salengkah ka hareup. Geus kitu katempo bibirna kunyem-kunyem ngakorelang mapatkeun jampe pamakena. Sanggeus beres mapatkeun jampe pamakena, harita katempo leungeun katuhuna metah. Hiu parasat. Ngadadak aya cahaya beureum ngabarasat kaluar tina leungeun Nini Pelet. Mubus asup kana dampal leungeun Buyut Petug.
katempo leungeun kibut petug ngageleter lila beuki lila ngageterna beuki tarik sehingga karasa aya hawa panas anu nyaliara sumbarambah kan awak kibuit petug sanggeus rata sumarambahna les cahaya beureum teh akhirna maleungit tah ayeuna awak ilaing geus dieusian di ilmu ku kaula deuleu petug penting isukan laksanakeun parentah ti kula anu tadi. Bangga Gusti, bangga Gusti nini. Ayeuna mah sok gerang ngarampi kaula oge rek numpi sabab wanci tereh nyedek ka balebat. Cacap nyarita kitu les cirim nini pelet ngiles nya geus kitu mah nyimas ratna kumala oge ngageuleuyeung muruk ka tempat matuhna buyut petug oge ngacorelat lompat ka tempat nyumput para wargi sadayana gancangna carita caturkeun dina poe isukna srangenge medal ti tebeh wetan dipapag uraungna hayam jago jeung sora manuk ti kukur bangkong kang kengkong bani rame sakapeung sora embe sing berele urang lemur sangkan urip geus arindit ti imah geusan mancen gawe aya nu miang ka sawah ka kebon oge aya anu nanggung hasil tani muruk kadayeuh rek dijual oge ngabring harita si Openg katempo geus keur ngawangkong paduduaan jeung Bah Murtala di tepas imahna dariuk dina bangku awi di gigireunana aya meja leutik anu dipinuhan ku cikopi jeung lalawuhna anu masih keneh ngarebul gila ari Ujang teh sabenerna ieu teh urang mana jeung kunaon nepi ka bisa datang ka ieu lembur jeung deui boga niat hayang nulungan karuat urang lembur Zagala. Abah mah heran. Nah Ujang teh berbager-bager teuing tanpa diangkir daek datang. Cek Bah Murtala. Aslina uing mah bah di Gunung Goong bah euy. Lain heureuy. Di ditu cicingna jeung pun aki uing teh. Ngan saprak aki uing meot. Ya jadi uing teh turun we di Gunung Goong terus ngalalananya nu akhirna mah bisa nepi ka dieu bah euy ari apal di dieu aya kakacauan nya ceuk beja-beja we apaan aya paribasa sora jalma leuwih harus batan sora goong tupan Gunung Goong oge eleh ku sora jalma mah bah cek si Openg. Oh gitunya pasti akina jang Openg teh jalma sakti meureunannya sabab geuning incuna oge meni gitu luar biasa hebatna jalma mah eueuh nu sakti atuh bah euy waktuna gering nya gering waktuna maot nya maot aki uing buktina oge maot bah berarti eta teh ngabuktikeun nu di kolong langit ieu mah nu sakti bah nya bener oge yang bener
Mbah Murtala kataji ku sikap si Openg anu handap asor embung disebut jalma pinunjul sok sanajan kasaktiana geus kabukti jeung kasaksi. Mangga atuh bah euy bari dileueut ci kopina sakalian jeung bubuy sampeuna raos gerabah menang si ambu ya teh bah euy. Hayu bah ulah ngobrol wae bah bari ngaleueut bah. Cik si Openg malah nawaran ka Mbah Murtala. Atuh Mbah Murtala jadi mesem. Aduh nya bo abah dejang teu nawaran ka ujang tadi teh aduh jadi kapiheulan manten ujang nawaranna. Tapi teu kudu ditawarannya jang lah. Non we nu aya di imah abah rek hayamna, rek merina, rek entugna, rek tokena, rek kadaranana bisi ujang hayang mah. Pek we lah ku ujang bawa atau rasaan. Da abah mah geus diboga anak ieu. Rek jeung sadeui adu lain lamun lain jeung cek ujang lain jeung ujang mah. Mun bisa mah jang Openg teh diagu anak we ku abah adunya. Cek Mbah Murtala jadi semulu walau we jiga rek ceurik. Tos malah ulah deemutan wae pala putra anu putra abah anu geus talilar dunia mah bah euy. Ayeuna uing kita jadi penasaran bah euy. Hayang nuluykeun obrolan anu tadi peuting di imah Pakuwut teh geuning bah euy. Obrolan. Nah obrolan naon ja? Nya eta kumaha mimitina bet di dieu di ieu lembur jadi mindeng kadatangan juri siluman ti Gunung Cermai bah. Sabab pasti meureun aya titi mangsana mimitina meureun bah. Nya meureun peda deugeut we lembur ieu ka Gunung Cermai ja. Lain kitu bah we, lain. Pan loba lembur anu dareukut ka Gunung Cermai teh bah. Lain lembur Sangkan Urip wae. Aya lembur Cikaracak pan deukeut ka Cermai. Aya lembur Argapura deukeut eta oge. Tuluy Cibuntu caket. Jeung lembur naon deui nya? Aduh, hilap deui euy. Lembur naonnya? Cek si Openg neuteub ka Mbah Murtala. Hatena beuki yakin yen Mbah Murtala anu boga koncina anu nyidem Rusiana. Ditetep ku si Openg model kitu, hate Mbah Murtala jadi lalanyapan, jantungna oge jadi ratug dutunggulan. Beungeutna reupkeun rai pias. Sajongjongan Mbah Murtala ngabetem teu ngomong. Ari si Openg ngantep ngahaja nungguan Mbah Murtala kedal carita secara jujur tanpa dipaksa. Nya akhirna mah salila-lila ditetep ku si Openg. Mbah Murtala narik napas jero sabaraha kali. Geus kitu pok ngomong sorana halon meh teu kadengi. Ieu jang Openg, ieu ya bener nama. Tapi sabemena abah minta ga ujang. Sedangkan ujang bisa ngajaga Rusia. Ulah nepi ka bocor ka sasaha. Malahan ka si ambu oge ulah apaleun ujang. Cek Mbah Murtala eureun heula nyaritana. Nyabalah soklah diwadahan ku uing mah ku ember moal dibocorkeun bah, moal miis-miis acan pokona mah bah. Kieu jang. Di lembur ieu teh harita mager bejeuna riweuh bujrut harus saja jagat ibur zala lembur lantaran di lembur ieu teh aya saurang wanoja anu geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina geulis bawani ngajadi esdu geulis lain bubulasan. Da eta wanoja geulis teh nyata nama budak tunggalna
Juragan Surya salaku jalma anu pangjegudna di ieu sangkan urip. Saking geulisna eta budak Juragan Surya. Loba bisa nu mika hayang, loba nu kaedanan. Anak bakubu, anak balebe, anak RT, jeung sakabeh nonoman jajaka mika resep tur pada mika hayang ke budak tunggal Juragan Surya anu namina Nyi Ratna Kumala. Tah, abah oge mika resep jeung mika hayang. Oh, abah oge geus kolot masih hayang kaparawan bah? Abah mah lain hayang edana. Maksudna teh mika hayang ka eta budak rek dijadikeun biminantueun ku abah. Sabab kabayang ku abah bagja sigana lamun abah boga minantu Nyi Ratna Kumala anu gelisna kawanti-wanti lir widadari anu nembe durun ti kayangan. Jeung deui kabeneran abah teh boga budak jajaka dua. Nu kahiji gatelahna Jakalodra, tuluy adina nu gatelah Sanjaya. Kabeneran jang Jakalodra teh harita teh mulang ti kulon di Banten. Anu geus dilamaguron ditu di uwana nya dilanceuk abah. Nya akhirna jang Jakalodra teh dibere nyao yen di dieu teh aya bentang anu mencrang. Nya sang geus dibejaan jang Jakalodra oge sarua siga badur hayangkeun pisan ka Nyi Ratna Kumala teh. Tak terus ku abah teh didatangan we eta Nyi Ratna Kumala teh ka kolotna. Ka kolotna langsung. Malahan ca keluarga abah teh ka imahna Juragan Surya siga nu rek ngalamar we. Nya maksudna hayang nanyaan heula nah meunang atawa henteu ku kolotna jeung nahadaikeun atawa henteu Nyi Ratna Kumala ka budak abah. Oh kitu bah. Terus kumaha bah? Tah ari be abah jeung Jakalodra teh ditampik sapajodogan. Samala nepi ka dihina basa sagarupa ku Juragan Surya teh. Da wajar we abah jalma biasa itu mah pan jalma anu boga sagarupa. Tah jigana we meureun anak abah teh Jakalodra nyerieun hate. Dari abah mah teu apal sugan teh masih ujang teh narima-narima we kana kanyataan panolakan eta secara wijaksana. Anak abah si ujang Jakalodra teh kulantaran geus kanyerian hate nepi ka wani ngarogala ngabinasa bahkan numpur lodoskeun jalma-jalma Juragan Surya. Oh kitu bah. Ari abah eta apa di mana we? Mun capetang kitu padahal mah bah nyaritana ulah panjang lebar teuing geus we teu poin bah. Lain teu poin ieu mah kudu diguar deui ngarawujang apa. Ieu abah abal zote kana kajadian eta sang geus kadatangan ku Nyi Ratna Kumala nu rek males bati ka anak abah. Tetela geuning nu zalila ieu nyieun ulon-ulon kakacauan di lembur sangkan urip teh Nyi Ratna Kumala pisan anakna Juragan Surya. Ngana baoge teu ngarti na kunaon Nyi Ratna Kumala ayeuna jadi sakti mandraguna. Tah gitu jang ope. Ceuk Bah Murtala mungkas guaran caritana di barung ku napas anu reng hapranjug siga nu tas leumpang nanjak. Si Openg unggut-unggutan kaharti meureun ayeuna mah ku dirina pantes we di lembur loba kakacauan. Oh ayeuna mah ceuk uing mah abah ulah loba teuing pikiran bah euy. Ulah loba emutan tea lah daripada loba pikiran
mending lobakeun ngopi jeung hees bae. Muga-muga we uing bisa ngabantuan ka abah khususna jeung ka urang lembur sangkan urip umumna lah. Tah, perkara nyi masa takumala anu ayeuna jadi sakti eta oge ulah teuing dipikiran ku abah mah. Dalamun kuing dijelaskeun oge ta cantang tu kaharti ku abah mah bae. Cek si Openg. Nya deuna naon abah mah teu dibere nyawa oge. Nu penting ayeuna keur abah mah lamun bisa pangnulungankeun anak abah nu katlaja kalodra anu cenah mah masih hirup aya di puncur gunung Cermai ujang. Lamun cenah teu bisa nya deuna naon. Nu penting para setan siluman silemin sina areureun nebarkeun pati ngarugahala urang lembur nyokodan sirah para jajaka anu tetua dosa. Lamun teh mah anak abah kudu jadi tumbalkeun bae abah ikhlas ridho asal ulah aya deui korban anu jejena. Cek Bah Murtala. Geus bah ayeuna abah sing tenang bah euy. Keun lah sagala rupana rek ditarekahan ku uing bah. Nya bunga-bunga we hasil kalayan nyuruput candil. Hasil kalayan mucekil maksud teh tak kitu bah. Nya abah oge berjaya lah ka ujang. Hus ulah percaya ka uing bah. Mustang eta teh bah. Musyrik percaya ka uing mah bah. Percaya mah ka Gusti anu Maha Suci bah. Nya maksud teh merjayakeun urusan eta ka ujang pikeun yang hareupan atawa ngarengsekeunana kitu ta ujang. Oh kitu nya atuh balah piduana we nya bah. Nya saterus nama si Openg jeung Bah Murtala ngobrol ngalor ngidul. Salah diobrolkeun sagala dicaritakeun. Caturkeun dina wanci peutingna. Sakumaha usulan ti si Openg teh nyaeta para jajaka sina cicing jeung nyumput di imahna masing-masing wae. Terus para warga anu boga tugas ronda nya ngaronda anu henteu kabagean nya sing jongjon we sing tali berasare. Sabab si Openg geus nyanggupan manehna sorangan anu bakal nyanghareupan para siluman ti puncur gunung Cermai. Nya peuting eta mah pakuwu jeung palebe oge henteu milu gabung jeung para ronda. Pak RT jeung Mang Jamsa oge jongjon ngeukepan pamajikanna masing-masing. Sedangkeun si Openg harita geus nangtung nyorangan di sisi lembur di beh kidul. Sabab pirasatna ngabejaan yen musuh bakal jebulna ti beh dinya pisan. Aduh, si Jurik bakal datang deui ka dieu yeuh. Tapi sigana moal sorangan ayeuna mah euy. Pasti bakal aya nu maturan sabab kamari geus eleh ku aing buntut hareupna nu antung-antungan disapatkeun. Keun lah lamun nya datang di ka dieu rek dibuntungan kokocopna ku uing sekalian lah geus marbuntutna deui. Cek si Openg ngagerendeng sorangan. Cek aing mah di masa takumala teh keranjingan ku setan siluman modon euy. Akibat ku hatena anu nyeri kaluar saking jadi manehna teh hayang males pati ka Jakalodra. Terus nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi manehna jadi sakti teh lantaran dieusian ilmu siluman meureun ku nini pelet. Tapi keun panebusna atawa syaratna nya kudu setor sirah jajaka ka nini pelet. Bener teu mana tangkalimus? Tangkal mangoni. Bener teu aing ngomong. Jawab sia. Hayo jawab. Bisi dijekok ta sia cukang irung Salimus. Si mangadon ngajedog wae. Atuh sia teh jawab. Cek si Openg bari nepakan tangkalimus. Teu balik sia mah tangkalimus diajak ngobrol teh teu nembalan euy. Geus aing rek ka tangkalnu itu. Cek si Openg geus kitu mah bari
lempang ngetayep muru ngadeketan hiji tangkal trekel we naik mendingan satrekel pisan geus aya di luhur tangkal. Barang keur kitu kadenge kelebu wush kadenge sada angin anu ngaguruh ti beh kidul hawar-hawar karenge sora anjing babaung disusul ku sora koreak anu sing kareak beuki lila sora angin anu ngaguruh teh beuki deukeut atuh si Openg curinghak terus nyerenge nalika si Openg red kabeh kidul no atuh ari ujug-ujug olo waktos nah kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.